Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditena. Hujan angin dordar gelap taya tempat terniuhan sanajan awak rancu teu paduli kajengheuh. Nu penting asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal ilakaan sudah tea kembang geus aya nu moga balik ge asa hoream lempang ge jikeun lalatian dan kasawa Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembu teu karasa capena sabab aya nu ditena. Hujan angin dordar gelap taya tempat terniuhan sanajan awak rancu teu paduli kajengheuh. Nu penting asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal ilakaan sudah tea kembang geus aya nu moga balik ge asa hoream lempang ge jikeun lalatian teu kasawa kota letik camperenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais ku Cipeles tampo mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganyas caina heran
Jajaka sareng nyimoja indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih camberenik najan letih tapi resik ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papaes kuci peles tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajaka sareng nyimoja ingit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nambah endah katinggalna kota Sumedang. Kantun montel katineung paanggang muntang gamelan Ari layung-layung Bandung kahibaran seneh gurung mangsa tandang makalangan anjeurkeun kamerdekaan dibelaan gerin ku tantung Ungan bilak-bilak bentang marambat lampu barana Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung sumirat maratan jagat
satina paanggang muntang kamelang. Ari layung-layung Bandung kahibaran senegurung Mangsa tandang makalangan nanyeurkeun kamerdekaan. Ari duyung-duyung Bandung Dibelaan heurin ku tangtung dengan hilap-hilap bentang marapat lampu barangan. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung Sumirat maratan jagat katelah kota sahabat. Bandung dilingkung gunung Bandung Sumirat maratan jagat.
bibir naik, gelis naik, urat heureuy yang sahanu nyaho ka bandang sanes kitu. Purunyus naik, acuni naik, abu masep naik, acengos naik, keheulanan kudu boboh kanu kitu sanes kitu. Awewe ulah olo-olo bisi jadi parawan jomblo, tong tampikan tong rayungan, bisi yang kere puruluk make menyan dijamin kelabung bulan. Ini begitu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak, tidak stres sanes kitu. Irung naik, bibir naik, gelis naik, urat heureuy yang sahanu nyaho ka bandang sanes kitu. Nyaho Purunyus naik, acuni naik, abu masep naik, acengos naik, keheulanan kudu boboh kanu kitu sanes kitu. awewe ulah olo-olo bisi jadi parawan jomblo, tong tampikan tong rayungan, bisi yang kere puruluk make menyan dijamin kelabung bulengan. Ini begitu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak, tidak stres sanes kitu. Begitu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak, tidak stres sanes kitu. Begitu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres otak, tidak stres sanes kitu. Begitu apa tak malu cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pakai malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno tak punya
sebelah. Ulah itu ulah bentuk ulah berikat. Ulah itu ulah bentuk ulah bulungan. Amun pamerket tejuni namina koper. Sabios dan sabios oces oge cara rasa. Itu tandanya telah dipercaya diri. Jangan begitu, nanti bisa kena tinju. Itu tandanya telah dipercaya diri. Jangan begitu, nanti bisa kena tinju. Pokona mah, Kang, abdi mah tos kesel. Yuk kan diserahkeun engga-engga. Eta diserahkeun memangna gampang. Gampang we mun aya Awewe kadaya. mah eueuh izin salaki mah teu bisa nyi eueuh. Nya kudu diizinan atuh. Eueuh tong aya. Kang abdi serahkeun bungan kaya kasenangan. Euli sulalu luasan naon kasalahan akang. Ye, dangu tuh tingali istrina paletnan. Tuh tingali istrina pamimpin. Mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy panganyana. Tong disarwakeun nyai. Itu mah ibu paletna lagi panjang di badak. Komo ibu pamimpin. Hari nyai kan buka salaki bisa kieu buktina. Nya kudu aya perubahan atuh Kang. Tapi tong arasula dagoan atuh teh aya waktu. Atuh da teu sabar. Kang abdi rek balik talak mah susulkeun bae. Kek. Memeh urang pepegatan akang re mere pepeling. Teu sakabe pamimpin baleunghan loba keneh hirup nu jalujur. Geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Tah kitu kayak akan pamajikan teh kudu bisa nyusulkeun narimakeun kana gaji salaki. Rek balik kumaha kanggo? Teuing atuh. Ada mah Teuing. lagi hayang kita dikekepan. Ayo. Cicing tong loba itu ieu. Ben sakitu. Kang abdi kabulusan hayang teuing disimpulkan. Pan simut digadekeun kumaha mun dikepan. Najan urang Hirup henteu beunghar tiis jeli herang-herang panon. Muji syukur ka Pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat. Eta nu darekeun kitu nyai. Sing inget deui ari nu ngaranna dunya dunya pada masa samira. Sarua pangkat oge beunang populasi. Teu nanaon sangsara lahir mah nu penting mah beungar mati. Sukma hate. Nya, kan kitu Kang abdi serahkeun bungan kaya kasenangan. sebelah Euli sulah luasan naon kasalahan Loba, loba. Tuh tingali istrina paletnan. tapi Tuh tingali
saha nu ngarerapkeun Sanes panasan Kang. Abdi mah aya kahoyong. aya nyari lain aya nyari cahaya kayang mah lah carana atau biasa-biasa Itu dong aya perubahan. insyaallah Kang, abdi rek beli. Talak mah susulkeun we. Abdi mah pokona mah nepi beres. Meme urang pepegatan akang re mere pepeling dangu teu kabeh pamimpin baleungan tekan loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur barukan teh gampang teh main balik wae da kudu aya izin salaki awe ye moal kadung Mantap kafe atuh da Kang abdi ge nyungkeun ka Kang teh. akang mah nanya hadeuleuh moal mun balik Nya duka tuh. nah kita itu di depan Nya ka bisa. mata kejem udah cerita Kang abdi kabulusan hayang teuing disimbutan. pan simut digadekeun kumaha mun dikekeun Kelangkung Kang. najan urang hirup teu beunghar tiis ceuli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat amin Amin.